Dicampuran ke si kini alhamdulillah ayo nama alus untuk mana tim nihara rideng nyelam. Paingan itu digusar nama. Aing nyebut hidung teh ingat ka pamajikan aing nu ngora si Jem. Coba aduh. Sa. Naon? Tadi payudun mami wantu nyebut ngora. Lain kala pangora kitu. Jeung bayem dihijikeun ngeunah. Jeung bayem dihijikeun jadi ngeunah kitu belegug lain naon. Uguhnya da aing teh ketos. Kadenge mana teu nyebut pamajikan anu ngora? Dengekeun ku sia-sia mah sanajan teu ketos oge bau dulu. Bau ari teu inget saya nyarita bau. Aya saha teh? Cepat. Aya saha? Astagfirullah aya gempa bumi. Saya jangan nyebut gempa bumi teh. Lain eta di luar saha? Bejakeun kedun. Maaf kitu eueuh receh. Nu gelo kitu naon. Makin nyebut kana receh. Oh, sabar. Minta-minta. Saha teh? Anjir. Tidak ku tahu. Cenah kela urang teh nyohol sakedap. Pamajikan aing nu ngora ka dieu aduh Gusti aing kumaha gempa bumi. Naon dinya? Ngobrol jeung saha teh? Saha teh? Cepat. Ngobrol jeung saha maneh? Buka ya. What? Naon si Dedi? Aduh ampun jeung ijem nak mah jika dieu si Cek. Aduh eta lalaki. Ngeunah-ngeunahnya. Aduh paduduaan, papanganten meureun. Lain papanganten sia jeung saha ka dieu si Jem? Jeung saha. Da nyusul sorangan da urang aya sukuan. Jem aduh ampun. Saha ieu teh? Bicara rongak ieu saha ieu teh? Saha teh Kang? Eta tetangga babaturan aing. Tetangga naon? Ayeuna mah nyebutkeun tetangga teu cara keur hayang mimiti. Akang kadieu sakeudeung. Nya cilaka aing keboker. Kadieu heula sakeudeung Iya bahan kadieu lah ya. Ya kadieu urang. Aja dong bisa jurig. Perebut kan. Dante. Kalian mah tong mara sia Cek. Ieu mah Cek. Sia ijem dek naon atuh datang ka dieu aing janji bare teu heug ku aing dikawin tapi sia ulah datang ka dieu belegug. Astagfirullah dikawin. Nya mah pati-pati datang urang ge aya perelu mah. Heueuh atuh nyuratan matak naon ka aing. Tak usah pakai surat-surat dah. Aduh pamajikan aing. Astagfirullah. Perlu penting ieu mah. Teh itu saha? Anjeun teh saha? Lembur mah tuh daya mana banyak karang panglahiran saking endi? Ya kula saking Cirebon. Aku nyebutin saking endi. Antum cenah pas ya. Peduli teuing. Arep apa sih rok? Rentang-rentang mantong. Arep yang si Cepot. Si Cepot teh saha? Salaki aing deuleu tuyul. Salaki aing nu janggos ya. Berani sama gue ya nyebut jangol. Ya coba-coba urang maju kayak tersarjana tah. Kurang ajar tina mana hapakon wani barang aku. Wani dan napa? Apa cek? Punya. Minggu. Betul mana sih jurig jadi orang Kewel Siapa yang misahin cicing? Kurang ajar. Saingan lu kieu mah. Kan jadi pamajikan anu ngora teh. Astagfirullahaladzim panyain teh bidadamri. aing. Gusti nu Maha Agung eta huntu nu jiga hawu. Terus yang hinanya nu ilang. Awak potongan kebo ngendong. Kebo ngendong ka aing sia juga uncal nyeleung-leung. Yo mah pati-pati lalaki kawin deui, geura oge ka batur. Mana siapa resep teh alus eta awak eta dada jiga jalan tol. Buat tahu sentugan-sentugan mun lama sia lalaki. Yo lalaki maneh teh geus teu bogoheun deuleu, geus teu bogoheun ka sia teh. Allah, tenyahoan penting jeung aing. Enak penting jeung aing sia teh geus teu kapake. Penting jeung aing panco sia juri. Yang nyebutin panco, erek galah hayu. Keun amtok. Majikan aing para saya euy. Akang atuh. Ampun euy. Ieu atuh. Lain euy ku. Lain kuna naon ieu pamajikan aing datang deuleu ka dieu jadi duanana pas saya kumaha. Teu bisa. Giliran di aing penting raguan sia sadeup raguan. Diragaji sia ku aing beungeut teh. Alah sia mah dikampak ku aing kiana teh. Eta huntu digeget sia ku aing. Alah sia disoekeun sumutna, dihandapna ti kaluhur di depan kala 12 ku aing. Dipiteskeun sia eta buuk teh ku aing jurig. Sia ku aing di baledog ku bumi sakilegana mah sia.
Golongkeun. Sabina teuing sia teh ya. Sing pake atuh rasa kawanitaan. Nyaho salaki aing teh boga pamajikan tah rasa teh sia teh geulis. Dengekeun. Aing teh nyaho teh boga saki, teh nyaho boga pamajikan. Penting nama kawin asa aya nu ngusarakeun. Penting nama salaki sia bogoheun ka aing, deuh. Aduh, eta mun capetan kitu pang rasa teh geulisnya. Alah, beungeut aing teh jiga bujur sia deuh. Masih apa jadi? Masih bisa tertawa ya? Masih bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Ngomong gitu sia juga juri kiwi-kiwi teh. Make nyaritakeun salaki aing geus teu putuun poe ya. Aing mah jelema intelek gua teh menak deuh. Merak naon merak jinggo. Ari mah parus alah eta daster mun semet semet memuncangan. Komo eta mah naon make rok. Aduh, ila lapisan atuh make rok teh. Ani rok sarang oge ni alah, teh hayang kabita meureun lalaki. Eta bitis mending ngagareleng jiga dibeungkeut ku benang rapia. Geus eta ngomong we. Usul wani mah ka jomantara. Nah, itu nah bisa ngawarah pamajikan, cepot mah. Ijam sia teh kumaha ieu teh make datang ka dieu cik aing janji kumaha bareto belegug. Janji kumaha ai lalaki teh balik-balik. Itu Atuh hampura we da aing teh balik teh cuma duit belegug na aing kudu mah antei munding teh taplokeun ka beungeut sia. Tuh eta lalaki deui nya saruana jeung lalaki mending banget. Percaya salaki aing mah berarti masih sayang padaku. Aduh. Padaku. Itu buktinya pada tangkurak sia mangantep.